Assalamualaikum, Damang. Alhamdulillah, pangestu. Aduh, iya teh Kang Warsa teh nya. Tuhan, Nu- makan. Nuju di mana itu? Nah, biasa menuju di enggon. Bulan? Menuju di enggon. Oh, dinggon di Kelonan dong, di Kolonan, bukan di Kelonin. Menuju iya biasalah. Nanti sebat nate tepar begitu. But tepar. Abdi ge nuju tepar abdi ge teh. Teu Tepar. Kecapean tuh naon. sanes tepar ruguh. Oh, Jangan kieu. itu mah. Iya mah kadang-kadang soka naon disebatna teh kealaman ku hampir sadayana makhluk Allahnya Hmm, nalika aya rada rieuh rada hmm, tiris nah, terus hmm. opo dina bobo teh sok nyipen geuning aya si anu milu Oh, eta ya. teh mitos kasugesti ku carios batur atanapi memang sok nutur nu kitu. Jadi upami numutkeun abdi ya. Numutkeun abdi tiasa wae. Tiasa pamadegan lah nya tiasa wae. Itu namakan mitos anu diciptakeun ku masyarakat di orang teh salah sahijina kanggo ngajawab pasualan-pasualan kan Hmm, ya sok sanaos kadiekeun nama mitos-mitos eta ge ternyata leres. sanes mitos tapi anu memang logis Hmm, memang kartos kumaha contoh misalkan mana ulah cicing dina lawang panto ya hmm. sinong terjodoh cenanya Padahal ngahalangan itu teh. ada kan halangan kadiekeun nama ternyata anu dulu dianggap mitos teh kartos oge ku akal sepertos misalkan aya anu sumping karena impenan ya karena impian Hmm, anu sumping karena impian tiasa disebut mitos misalnya ieu mah nah anu kaimpikeun teh si anu teu nu lain misalnya ya hmm. tapi Terus kita ieu jalmi anu ku kita teh dianggap caket gitu nah ternyata setelah diselidiki ditalungtik ternyata mimpi teh sebabna teh asosiasi pail kan asosiasi pail. si pail jadi si pail ngumpul anu aya dina otak kabuka nuju kita bobo. Jadi itu bahasana bahasa tinggi wae, bahasa ayeuna wae, pail-pail gitu. Kamari kan pail we itu. Lamun Ya kan bahasa kolotna naon itu teh pail-pail dina memori teh gitu iya disebut. pail Naon ya? data 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 Sanes supapi dina data bahasa kenapa urangna data teh disebatna teh implengan atanapi implengan tina lamunan itu berarti. nama Ieu mah yang kieu guna nya ieu mah kajadianna kieu. Apa si kuring mah diajak jalan-jalan bener ku saliranya ya ka hiji tempat. Terus urang teh ngalaksanakeun ritual ibadah lah di eta wewengkon. hmm, Cek notabene na wewengkon eta teh pan hieum jeung lain sebagainya. Nya hmm, tak geningan karaos kusim kuring uih tina teriut. Der hmm, teh kaimpi ke ngimpi sanes ngimpi anu caket jeung urang. Tapi ngimpi teh anu nuturkeun sarua bodas. Rambutna hmm, jabrik, kuat nyepengan hmm, karena tak-tak sapali iya panon Insya katuhu ya betul katuhunya sebelah kiri itu kan katuhunya Kenca kecanya oh nya hmm, apa kiwa 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 lah gitu abdi mah lemes bahasana punten hmm, kiwa sebelah Lipung juga sepalih kiwa tah dina ya impian dumasar karena ilmu penemu nu kusim kuring kat katemukeun anu kapanggih nama ayat kursi dina impian teh jigan heueuh hmm, eta nu sarwa bodas teh pas dibacakeun ayat kursi ngakibrik jiga anu empat ateu kukutu nyebut kepanasan ya nyebut panasnya gitu aduh nya panas panas cenah bari ngagibrik-gibrikeun rambutna
tadi di nyama abi teh ada arep we bray jadi lilir rieu teh teu aya nah rieu teh ku angin nah memang ku si Nyi Kunti ieu teh urang teh cik 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 kumaha sun mbah Bah, bahaya. Jadi kia Kang, ketika kita misalkan pada terdamang ya, pada sakit, hmm. memang itu biasanya adalah kila-kila itu tanda-tanda Oh tanda-tanda itu teh. subante Oh, kila-kila teh tanda-tanda. eta kila-kila teh non teh sato ieu ning anu hurung Oh, eta mah cika-cika. oh ari Cika mah lagu ya. Cika Oh, eta mah lagu Eli siapa Guslow. oh oh ini lagu Meli kayak orang orang ini tuh ah gimana tak kumaha ieu karak Yes, nonton ieu yes, pada yang nanti papi bade terdamang yang suka ya tanda-tanda heula. Bahkan anu apa bade ngantun ge suka ya heula kila-kila anu bade ngantunkeun ya. Suka ya heula tanda-tanda komono terdamang ge sami kitu aya tanda-tanda. Tanda-tanda eta teh biasa kaimajikeun ya kaimajikeun kacitakan di dalam tina bobo. Biasa we bobo. Seolah-olah padahal sebetulnya nama panyawa teh lawan anu katingal ku akan teh si anu sarwa tadi bodas bodas teh nya virus padahal itu teh panyawat itu panyawat virus dan mau sahabat dina diri akan penyanak file masa lalu kan akan katos nonton film bahwa Kunti teh bodasnya nah asosiasi dina mimpi teh itu lawan anu katingali ku kita nuju ketika bentak kan nuju ketika bentak kan kesimpan dina otak sadayana diciptakan gitu bernya diciptakan tina jadi anu pernah ditinggali ku urang berenang saupamina akan nonton film misalnya nonton film Kunti teh pas awal aya film bahwa Kunti itu acuk hejo pasti dina mimpi acukna hejo terus itu kadieu ge hejo moal bodas jeung lamun aya film buta warnana beureum dimimiti beureum aya lagi buta beureum mau disebut buta hejo gitu tapi aya dina film Hollywood mah buta beureum namina teh Hellboy tapi setan eta mah setan ya eta mah iblis siga jalmi ngaimajinasikeun setan kan aya tandukannya ya tandukan terus ya buntutan teh mencos ininya ya bahwa ieu tombak non tresula anu tilu garpu suara garpu sebenarnya lebih ke ayeuna eta teh kacitakeun kitu karena ti awal emang kitu ti awal munculna anu namina zaman mitologi kima dibahas aya ada gitu jadi ya tentang mitologi tentang non zaman daya cipta benernya daya cipta anu isana berkaitan sareng nu goib tayangan inti nama sadayana eta lebih banyak ke alam bawah sadar jika kieu akan itu sebetulnya melakukan hal-halnya melakukan kegiatan-kegiatan itu kebanyakan dipengaruhi ke alam bawah sadar tereling gitu sehingga kieu ngiceup we akan eling teu ngiceup teu lamun eling mah dihitung lamun eling mah dihitung ngiceup napas bahkan detak jantung oge kan teu dikenalikeun ku kitu nya teu dinikmati lah jadi kebanyakan tingkah laku manusia teh dipengaruhi ku file alam bawah sadarnya jadi hurung nya kira-kira ngobrolkeun juri ujukeun hurung ya laptop teka-teka naon kayak oh iya ngobrolkeun ieu mah tita tadi abdi ya tingkul lieur sugannya bade recording ieu mah ya bade recording ieu Jack kunaon teu abus-abus ngarekam teh ya simpel atau mah tadi mah hurung ayeuna kunaon teu hurung tah ya simpel akan kena istirahat heula tah sanes istirahat
Yo serius nate. Atuh mah beres mun istirahat mah mun abdi pada bulan PR yo. Hari itu gara-gara teu istirahat pan akhirnya kepenak. Nu aneh nate di gentos kabel. Oh iya. Nah, gentos kabel colokeun. Kulantaran meureunnan keur ieu teh ongkohnya. Da keur ieu teh deur salah asup liang. Eta. Teu konsen. Nah, ini pan cabut udah istirahat lah sekedap. Tah, Ambil napas, biarkan dihandap. tah ieu teh konsen. Paingan tuh salah abus gitu. Tah, terus Ya, aya deui. Wah, teh perjalanan panjang sekali ya teh. Aya kabel ngagapuy, jack yang sama dihapuskeun. Ku naon teu asup-asup sing goreng nu dihapuskeun teh lain jack anu terpasang kana mixer, tapi jack anu ngagapuy. iya. Eta lami deui ye permasalahan jack oge. Teu asup-asup diparios di astagfirullahaladzim. Nah make ngabuskeun jack anu teu nyambung. Tah beres aya dinya. Tah bray nyala deui hurung deui ye. Tah nalika hurung nya recording abus ieu karekam. Tengah-tengah ngaleungit. Ngalengit. Tah Cicau ya. telebet teh pokona mah telebet aya grafikan. Eta ambek Oh, deui. Nah ku abdi teh aya knop dipencet-pencet. Aya nu kapencet, bray aya di abus. Saha sieun mencet ieu tah kitu abdi teh. Jadi jadi aya naon ya jadi runtuyanana teh lucu lah gitunya. Urang diliurkeun gitunya. Urang diliurkeun tina masalah salah jack, salah liang. Geus hurung deur aya nu juga mencet, tadi, aya nu mencet. juga tadi. Nya aya nu mencet ka knopna gitu. Ieu teh Juga tadi. naha runtuyan tina anu sia diusir dina impian aya keneh gitu. Tapi urang nu teu konsentrasi Sama. wae. Dia konsen ya. Anu kedua dia karena kita nyanggam bahwa tingkah laku kita lebih banyak dipengaruhi ku alam bawah sadar. Biasa wae kan. Saat kita tersadarnya anu mencet kenopnya sebetulnya ya. Urang-urang keneh. Anu mereka nanya ku sok teling ya tersadar seolah nyalakan ke lain gitu. Salira ulah nyebut teh eling ka abdi atuh. Nih, Bangun jeung nya nyebut teh eling ya ka kan abdi. teling gitu sama. Ya, Mau tersadar kan aku teh secabak-cabak teh padahal kita tuh nyabak aja ya pesat kita teling teh nya pesat ayo dia siga akang ieu we lah kami hilap nyimpan paklot nih atau gimana berana saku gitu. Jadi tingkah laku kita itu kamu ketika tidak ada siapa-siapa ya daya anu nalingakeun tiasa wae eta teh kan alam bawah sadar jujuk mencet tombol eta weh gitu kan. udah teu sadar teh Ketika ya. misalnya ketika ketika tos kejadian nyalahkeun tanu lain cek anu teh naon aing mah teu naon cenah. Da sasaha di ongkohnya. Jadi kan Tah aya ajalna kitu. aya trik-trikna teh aya kiat-kiatna tadi gini hiji istirahat heula tarik napas. Selain teh eta aya teh aya. Ya, intina mah tingkah laku kita teh kudu lebih banyak dipengaruhi ku sadar beeling gitu. Emang eta ada. Tapi itu kena maksakeun lampung we. Udah maksakeun eling. Ya maksudnya itu kena maksakeun bahwa setiap tingkah laku kita teh kudu kita teh eling gitu untuk kena nyanda jalmi namanya ke. Iya. Nan pasti patang jalmi pasti bakal nyalahin mulai kejadian ini biasanya mau nyalahkan sasaha nyalahkan anu aya di luar orang gitu biasanya. Padahal ini ternyalakan oleh ke kita. Oh mungkin kita nanti tadi teh menuju sakit itu ujung-ujung langsung nyalahkan kanu lain. Wah emang aku sebab pengen ngilu ya. Jadi Ku sabab teu jangan bisa masuk itu.
ku sabab dari pasien dari kopian ku Amran. Jadi di pasien kabar apa Iya. ya kabar itu Gara-gara nyokot kabel manehanana nya. gitu. Jadi nyalahkan anu kambing hitam teh ada kambing hitam. Oh, abdi mah kambing bule. Teu hideung eta mah. Hmm. Kang Warsa hatur nuhun pisan Kang Warsanya. Karena Kami sakolebat gimana sakolebat wartos gitu nya. Parwargi sim kuring ieu ngobrol sareng Kang Warsa, kararesan Kang Warsana nuju rehat di Yordania. Mungkin sanes waktos urang biasa ngobrol deui anu obrolan lebih seksama, langkung jelas, langkung eces, mungkin anu langsung obrolanana. Sementara sim kuring ngobrol sareng Kang Warsa via telepon di Yordania. Hatur nuhun Kang Warsa, sehat selalu. Mangga. insya Mangga. Assalamualaikum. Sampurasun. Allah tes.